Ya Allah, emut baik ke Aboy. Aboy inget tentunya ke Ayu. Coba telepon ah. Halo, assalamualaikum. Aku maha kabarna. Alhamdulillah Ayu oge damang. Ngaganggun teu Ayu paling ngobrol sareng Aa. Mohon Ayu oge emut wae ka Aa. Mohon didoakeun semoga lancar jualanna. Terus satunya Ayu bade amang. Assalamualaikum. Ayu balik ke mana? Cari golat di dieu. Pan mah anding lagi mangkat terus jadiannya. Mohon terus terang angkat mah kan pamitan heula ka teteh. Terus kadata teh pale pendak saha? Pale pendak MC bade diajar agama. Hayu atuh maya oge terus lami teh pendak MC. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bapakna aya? Saya badannya nya. Udah aya perlu. Oh, bapakna nih di sono apa? Oh, mana tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes, Neng. Tarik, Neng. Kumaha sarehat? Pak, mangga cari.
Doh sok rareuwas dianyangan ku parawan garelis teh Neng. Aya naon Neng? Mohon teh suami paling pendak sareng aa. Paling ngobrol tentang agama sareng kahirupan. Atuh geuning ka Aa sih Neng, panser ustad seur kiai. Palai ke aa da conggahna ke aa. Mun nanya ka aman teh era. Nek naros naon Neng? Aa sing salah ngajawab. Maya yakin tiasa ngajawab. Bade naros ieu lanjutan nu kamari teh anu masalah papatong. Oh, anu tiluan teh ya, anu sareng si Andi. Mohon Maya palai terang kehebatan Nabi Muhammad naon sih? Ke saha heula anu dijawabna yeuh hiji-hiji. Pertanyaan aja roka be soalna yeuh. nu ayu heula ayu penasaran. Kuat dijawab tapi make ilmu kirata Neng, dikira-kira suga nyata. Ari papatong teh awak hiji jangjang opat. Lamun diasupkeun kana bab manusia mah leungeun dua suku dua awak hiji teu beda jeung sarojeng papatong. Terus sambunganna jeung manusia naon Jama ge boga dulur opat kalima panser. Opat acining, opat amarah. Oh, non BA. Acining bumi, acining cai, acining api, acining angin. Oh kitunya Dalam mun disambungkeun ka desa datar oge masih kena nyambung. Di datar teh aya opat blok. Blok manis, blok paing, blok puhun, blok kaliwon. Kalimana balai desa jeung aparatna. Terus sambunganna papatong jeung jama desa naon? Papatong kulantaran geus ngahiji antara awak jeung jangjangna, maka bisa hiber ka mana bae. Ari kajama kumaha Lamun geus bisa ngendalikeun amarah nadadana termasuk an opat, insya Allah jadi jama linuhu. Lamun jeung desa kumaha? Lamun opat blok masyarakat desa datar bisa ngahiji kalimat jeung aparat desana, naon anu dicita-citakeun bakal tereh ngawujud. termasuk para ustad sareng kiainya Oh, gitunya. Memang karek apal. Ieu mah ilmu kirata Neng, dikira-kira suga nyata be. hebat adi sambungkeun mah geuning nyambungnya ngan kumaha urangna meureunnya. Leres Neng. Iya kumaha pertanyaan mah ya. Tadi si Neng naros naon ka? Naon kehebatan Kanjeng Nabi sampai dikenal di seluruh dunia? Rada jero Neng. Pertanyaanna kayak asing salah ya ngajawabna. Atuh intina we. Berilmu jeung berakhlak. Maksudna naon Dina katerangan oge Kangjeng Nabi teh disebatkeun suri tauladan. Terus kumaha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salenti ilmuna luhur nya berakhlak sampai dikenal seluruh dunia. Bener zaman kiwari mah loba zaman nu palinter tapi kabalinger. leres iblis oge sakti tapi teu gaduh akhlaknya. Masya Allah, kudu palinter si Neng. Budak jogana di bae ya. Ada telepon.
budak. Cuang sisiwan we ge. Kumaha carana? Ku urang paksa bae kakak joget. Nya jama budak kumaha jogetna? Kurang ge teu apa, kamu lamun ngadengin lagu beuki teu apa. Cekelan bae leungeun ku kabehan. Abu dekat dia, joget baturan urang. Heeh, daripada melong bae. Tiga make up lag baut bae. Iya sugan budak obat tipesna beak. Sanu tipes, col si anu tipes meureun. Tarik. Iya. Joget. Joget. Barang teuing kumaha make up Urang teh erek nanyakeun tata rucingan ka MC. Tapi nah joget jeung barudak. Tangkal hiji, dahan 2, akar 2, daunna bisa ngiuhan jamaah loba. Assalamualaikum. Salam. MC Saraka ujur hirup teh. Boga pamajikan, ayeuna bobogohan deui jeung parawan. Sadua-dua deui ugan teh cukup hiji. Naon sih datang-datang rusuh? Nyang budak seujon deh. Ulah Saraka teh MC, uing ge can kawin. Ugan naik nama deui. Henteu Im. Ayo, mana kan boga kabogo ka si boy. Geuning selingkuh jeung nu kolot. Ek selingkuh mah ka urang bae, nu ngora nu kasep. Saha nu selingkuh? Orang ayu keur diajar agama. Bejakeun geura ka si boy. Astagfirullahaladzim, selenya suka kudu ruqyah Im. Tah, bener MC. Bener nama kudu dasupan linggis. Hah? Eka kali manggis. Ih, dasar budek. Iya lagi raha. Jangan ya, lagi ka dieu. Hujan beon. Bismillah. Lagi ka dieu. Kan di bae geuning ka kana dia mil. Jadi gini ngomong gitu, ikan emang air, PA. Poho. Dia aing minta jatah jenuh datang anyar. Jatah naon sih dek, orang usaha BG keur hararese, terus aing ayeuna jualan donat. Aing ka dieu meuli. Duit teman dia aing. Geus ka dieu aing minta ngasaan lah saminggueun. Saminggueun. Eta mah ngaranna maraban nyaneh saminggueun mah. Da sing ngarti. Emang sabarahan donatna? Saijina 3.000. Mahal amat murahkeun mah ka aing mah. Sarua bae ka batur ge, aya ongko mere leuwih mah. Ujung-ujungna menta. Entah sih nyaho. Lagu lama malakan bae. Panjana mah geulis mil. Daek teh jadi kaboga aing geus 2 poe bae kajeun. Sakedeung amat. Lain mah 3 tahun bae jiga ngiridit motor. Lamun dilatih mah aing sing terlanjur sayang. Sanggup aing. Da sia mah hirupna tara serius. Kabe awe dibaperan. Dikawin teu. Heueuh nya. Ira aing gede mah bener nah. Nyanina niat teu. Ari niat mah aya aing keur diajar salat. Hayang siga batur lah. Syukur atuh dek. Ku aing didoakeun heuh sing jadi jalma soleh.
Amin. Nun pidoana mil. Sugan bae aing gede jama soleh, buahnya nih bogo ka aing. Lain. Tenan naon dek, nu penting mah nyane boga rasa tanggung jawab dunia akhirat. Dunia akhirat mah berat he. Iya ngomong-ngomong aing rindu teh mil sia. Ngus lila teu pagi tuh aing itu. Iya tunggap tangkep kabogo ge lain. Balik lah aing rek nangan jahe we. Hei, itu bantal lah di bawah. Cewek gue iya ke bawah dong. Maka lah balik pundung aing. Heureuy ya dek tadi mah. Santuy. Dina keterangan oge Kangjeng Nabi Muhammad teh suri tauladan. Terus kumaha? Terus poho. MC saraka ujur hirup teh geus boga pamajikan ayeuna tek bobogohan deui sadua-dua bukan teu cukup hiji. Naon sih datang-datang rusuh? Ya. Mal amat burakeun bae ka aing mah. Sarua bae ka batur ge, aya ongko mere leuwih mah. Ujung-ujungna menta. Basi nyaho. Lagu lama, malakan bae. Aing poho. Dek,